Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang ayeuna aya dina sehat tur. Mudah-mudahan panjang yuswalonya. Alhamdulillah para kaum dangu kibari atuh Mang Dedi baris maluruh bagian anu ka-57 dina lajenganana carita Jakarana karangan Amburos. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda bagian anu ka-50 genepna. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangasana mendarkeun kaayaan alam ti peuting di lembur Cimanuk. Khususna atuh harita Bah Badrowi jeung anak buahna anu genep harta geus anjog ka lembur Cimanuk marahan mah datang-datang ge geus nyiksa dua tantungan pemuda anu keur ngarona. Kitu nya nyatana urang lembur Cimanuk teh kumaha tuh para pamirsa. Lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana namun kada hilap like, subscribe, komen jeung toel lonceng anaknya. Sunga para wargi kiwari Mang Dedi baris maduluh bagian anak 57 nah. Dudu jeung Bandungan tudu dikeun ka rengsena. Mangsa alam harita teh peuting di lembur Cimanuk. Breh katingali aya aletan jalma anu dipingpin ku hiji kolot nu katelah Bah Badrowi anu boga sifat jahat leuwih ti misti. Harita keur ngariung dua tangtungan pamuda anu keur ngarona. Memang alam teh can peuting harita teh. Jang asman harita keur disiksa di kakaya. Malah jang asman harita ngagorowok ngarasakeun kanyeri akibat panampiling jang Oded alias si Oded anak buah Bah Badrowi. Karasana teh peureus ku jang asman teh nya sabot kitu drugug atuh. Jang Sodik oge digusur ku si Jupri terus disuntrung-suntrungkeun kana ti hanggarduh. Dengikeun sia, bebal. Lamun hayang kene hirup sia, jawab adu beres sia. Unaon ari sia dua ante piraku sia? Ditanya wungkul geus ngagibrig. Komo lamun dipodaran sia. Cek aing naon sia tadi monyet dengekeun. Di mana nu aya warung? Tapi da aing teh nanya kitu. Cek si Jupri harita teh. Nanya ka Jang Sodik anu ngagibrig murungkut bari jeung awakna ngadegdeg. Jang Sodik atuh gancang ngajawab bari jeung ngalaper. Lantaran naon? Lantaran maneh nasieun sok bisi ditampiling deui. Sok sia ngomong, aing nanyakeun warung. Warung paling dituju jurangan. Tapi datos tutup wayah kieu mah jurangan. Oh, jadi warung geus tutupnya wayah kieu mah. Sumuhun tos sarareep wayah kieu mah juragan. Adi di dieu saha sia jalma anu pangbeungharna? Jawab sia. Si Jupri mengkolkeun omonganana. Nanya di ka Jang Sodik. Kituna teh bari jeung panon ngureleng. Ngadenge pananya kitu pok Jang Sodik harita. Teu aya. Naon? Dia mah juragan. Daya jami nu pangbeungharna.
sadayana hampir rata samala nu seueurna mah jamian nu ripuh di lemur ieu mah agan ari nu beungat nama tos ngaralih teu aya di lemur ieu margi sadayana ge sarieun ku garong tak kitu agan. Cek Jang Sodik ngajawab kana sagala rupa pananya ti si Jupri. Sakanyahoana teu wani ngabohong. Lantaran naon memang heueuh, memang kitu pisan kanyataan. Yen di lemur Cimanuk mah geus eueuh jalma anu beunghar teh. Ari sabab geus ngarungsi pindah ka lemur Sejen. Lantaran sieun ku si Duki jeung baturna. Harita teh anu mares ka maranehna teh. Jadi kitunya tapi kedalahar mah meureun baroganya. Si Jupri harita milu nimrung. Ngadenge pananya si Jupri pok Jang Sodik harita. Nya ari kang odahar jadi dinten mah aya we juragan. Saha anu mimpin di dieu lemur? Jeung di mana gogobrogna? Nya anu mimpin ieu lemur mah teu aya deui patua tanapi Pak Ici kampung. Tuh imahna pali ditu tapi teu pati jauh di dieu mangan ukur kehalangan ku penggolan. Jang Sodik harita mereka terangan anu sajalentrena anu sajelasna. Ari Jang Asman mah baturna jempe-jempe we teu milu ngomong. Ukur kitu we ngabanungan bari jeung muringis nahan kanyeri. Lamun kitu masuk arina dewek anterkeun ka imah si tua kampung Ici. Mang juragan. Jang Sodik harita krewek sakilat Jang Sodik anu keur merungkut jeung batuk teh dicuwang bajuna. Terus dipaksa sina nangtung. Kitu deui Jang Asman sarua atuh ditarik bajuna ku si Oded. Terus harita kene duanana dikeringkeun atuh jadi patuduh jalan. Terus sakabehna ararini tinggalkeun gaduh rona deuk najugjug ka imah Pak Ici alias patua kampung. Teka catur di jalana dak memang deukeut. Geus anjog we ka hareupeun imah patua Ici. Nyatana patua kampung atau Pak Ici. Terus kaketrok kana panto ari patua kampung anu keur kakedengan gancang atuh ngorejat berjeng buru katepas. Saha eta teh Jang Sodik itu? Iya sumuhun patua abdi Sodik. Sanggis di luar aya anu nembalan. Gancang patua kampung alias Pak Ici teh mukakeun panto imah brai atuh engam dibuka. Si Jupri sakilat ngajewang awak Jang Asman jeung Sodik. Terus duanana digebruk suntrungkeun menikeun kanyuksruk ka hareupeun suku patua kampung. Barang nempo kajadian kitu puguh we atuh patua kampung reuwas. Komo barang ret ka sababaraha urang jalma anu sababaraha jalma atuh karajeg nangtung beungeutna kereng. Patua mah beungeutna pias samalah awakna ge ngalaper jeung ngadeg-deg. Pok si Juha harita. Hei tua agak peot inget kan ya kadewek. Cek si Juha siri nyakakak terus ngomong ditujukeun ke patua kampung alias Pak Ici. Nu harita keur molohok ke mata simeuteun lantaran manehna ngarasa reuas tur geumpeur. Dasar aki-aki peot sekelaka molohok sia. Kadenge teh aing tadi disada ku silaing. Cek si Juha sadengkeun memang harita patua teh melong ka si Juha nu keur ngomong bari jeung popolotot ka manehna. Pok atuh harita Pak Tua. Rek naon deui aranjeun teh atuh meki jeung daratang ka lembur kuring. Asal silaing nyaho dewek sakabe ayeuna datang ka dieu. Tayalian rek nyangan jajaka nu katalah si Jakarana jeung saurang awewe anu katalah Mayang. Jadi aranjeun teh nyangan Jang Jaka nya salah alamat atuh. Patua. Nah sia make jeung nyebutkeun salah alamat. Jawab nu bener sia.
Cek si Juha bari jeung neuteut ka patua. Oh, jadi kieu nya ti sababa sabadana aranjeun kaributan di lembur ieu. Nyi Mayang jeung Jang Jaka mah terus arindit teu aya di dieu. Kamada? Ngaduka teuing atuh. Terus nama kamarna oge arindit nama dalain urusan kuring eta mah da teu nyaho. Patua kampung harita meuning ngarancaon disentakan we ku si Juha. Patua kampung harita ngomong kalawan tatag ngajelaskeun ngeunaan Nyi Mayang jeung Jakarana. Nu memang bener geus areueuh di lembur eta. Ngadenge kitu pok bahwa Wadrowi harita. Nya, aing ye bagian aing. Bener sia maraneh duaan eueuh di dieu. Maranehna teh. Awas ya. Lamun si laing wadi ngabohong ka dewek, montong kaduhung lamun isukan ieu lemur teh ukur tinggal ngaranna wunggul. Cek bahwa Wadrowi harita meni muncereng panoner teh ka patua kampung. Bahwa Wadrowi harita ngancam-ngancam ka patua kampung anu keur nangtung berjing lapar. Sadangkeun Jang Asman jeung Jang Sodik nu tadi keur nyararuk-suruk harita mararundur katukangeun. Awakna patua terus nyarempod deukeut lomari. Ngadenge ancaman serupa kitu puguh we atuh patua teh beuki ngadeg-deg ngagibrig. Cek kuring masun teu ngabohong da keur naon atuh moal aya guna jeung mangpaatna keur kuring mah. Dengekeun sia. Heug sia lamun kitu mah. Dewek percaya kana naon ucapan sia. Tah ayeuna mah gulancaran anu diteangan eueuh di dieu. Kusabab aing sakabeh teh harayang nyatu sok gancang sia ayeuna mah. Geura saya gikeun dahareun kejo bodas anu pulen deungeunna goreng lauk jeung goreng daging hayam. Sama tarasi jeung lalabna kabeh kudu dicumponan ku si lain. Sanggup atawa henteu sia ngayakeunna sagaru pamenta dewek sia tua. Cek bahwa Wadrowi beri muncereng nyamenta ongkoh. Ngadenge pamenta rampong kitu mah patua kampung daek teu daek sakadapan mah ngahuleng ngadon mikir meuni anteng. Tapi teu kungsil patua kampung nyanggupan cenah kana pamentana bah Wadrowi. Sabab lamun teu ngagugu geus pasti matak balai keur sakabeh urang lembur Cimanuk. Nya atuh sanggeus kitu mah patua kampung harita nyanggupan kana naon rupa kahayang ke Wadrowi katut anak buahna. Nya gancangna atuh guragiru ngaleos ka tukang terus ngoreleng ka pipir muru ka imah Mang Daso. Maksudna mah ngarah aya nu mantuan ngayakeun sagala rupa anu dipenta. Sanggeus kitu gidig atuh ka kamar ngabejaan bojona patua teh. Nu harita keur nyempod nyumput di pojok kamar supaya mantuan masak ngarah gancang-gancang cenah. Ari anu masakna awewe mah kudu digancangkeun. Kitu di Jang Ahmad jeung Jang Sodik harita mantuan patua kampung najan awak nyarari oge. Duanana harita muru ka imahna Bah Armen anu kaparengan boga kulah sarta laukna loba. Maksud deh deuk menta lauk emas cenah keur gorengeun jang nyuguhan semah adu matak nyusahkeun ka sarerea. Gancangna atuh carita sagala anu dipenta geus sadia we. Sangu bodas 2 boboko meuni gede bobokona ge. Ditambah diatukeun dengan kejona goreng daging hayam jeung goreng lauk emas. Sambal terasi sacoet jeung lalab rumah sagala rupa sakabehna geus ngabarak. Nya nempok kitu mah geus teu loba catur deui. Bah Wadrowi atuh jeung sakabeh muridna ngadekul we dalahar bala kecrakan. Muni bangun paronyo pisan. Sadengkeun patua alias pribumi nya kitu deui Jang Asman jeung Sodik. Ukur narempokeun we. Saurang oge eueuh anu ngomong. Teu kungsilila nu dalahar teh urang gancangkeun geus beres we. Sakabeh kadaharan geus beak eueuh nu nyesa. Ngan ukur tinggal kejo bodas we sesa sapiringeun. Lalab-lalaban nu tadi sabaskom beak tinggal gagangna percis we jiga geus maraban domba.
Kitu deui sama anu sacoet harita meni bersih merikeun kadadas kana dasarna eta coet. Sanggeus kitu Mbah Wadrowi jeung anak buahna sanggeus beres dahar mah terus atuh regot ngeun maridung cai teh hanut keneh atuh kaambeuna geus seuit malum atuh teh torojogan terus sarta keneh ating palanyun udud ting kelepus bari jeung peureum beunta ari awakna nyarande kana bilik maranehna mah atuh sautik oge teu ngarasakeun kana boga imah anu harita geus capek gawe pak pikpok nyadiakeun kadaharan anu dipenta. Patua kampung atuh kacida pisan gregeteunana hatena. Dalamun kongang mah geus hayang ngusir jeung hayang maledog kita dikeneh oge. Tapi edas atuh. Kudu kumaha? Sabab teu boga pisan kakuatan pikeun ngalawan ka maranehna. Sabot kitu pok Mbah Wadrowi harita. Bodak, Nyak. Hup. yuk urang ari ni deui. Beteung seubeuh ayeuna mah. Cuk Mbah Wadrowi ngajak indit ka sakabeh muridna. Nu harita keur darariuk narande bari jeung nyeuh. Pating kelepus udud samalah si Oden mah make jeung nundutan sagarupa jigana teluh kejo beureun datang sabab harita mangsa alam beuki peuting. Pok si Jupri harita nyayah bah da bener geus seubeuh ayeuna mah yeuh urang teh lah. Ceuk si Jupri ngawalon ka guruna bari jeung terus atuh harita keneh jung narangtung ret ngareret ka batu-batu ngajak indit sangkan sarerea atuh gancang ninggalkeun eta tempat. Dua gambung. Awi Nuhun ya dewek bisi suguhan euy. Tah ayeuna mah pek we bisi silaing geus tarunduh mah keur harees. Sabab dewek sakabeh ayeuna mah rek indit. nya sanggeus ngomong kitu mah jung atuh Mbah Wadrowi teh jeung anak buahna narangtung cerat turun kaburuan kencis indit atuh ninggalkeun lembur Cimanuk. Timalire atuh ka patua kampung jeung Sodik katut Jang Asman anu harita keur diuk bari jeung marolohok nempokeun nepikeun ka nyilasna diteureuy ku alam peuting. Kasugri para warigi cag urang tinggalkeun heula atuh kayaan lembur Cimanuk. Kitu deui atuh lalampahan Ki Badrowi katut anak buahna. Teundeun sakedeung tunda sakedap insyaallah kasampeur deui ayeuna urang pusirkeun perhatian urang. Nyatana Kak Jang Jakarana anu jadi musuhna Mbah Wadrowi sabatur-batur. Kasubri para warigi Mang Dedi kiwari arek nyusul hanca caritan katunda nyaeta lalampahan Jang Jaka anu harita geus anggang ninggalkeun lembur Cimanuk teh. Dina hiji poe harita teh pabeubeurang kira-kira badak lohor. Mata poe geus luhur panasna meuni karasa moreret matak nyentet kana awak. Jakarana harita teh keur leumpang we ngagandeang bari jeung nyoren buntelan leutik bajunan geus juuh baseuh atuh ku kesang. Beungit ka tempo burahay beureum da pugu geus leumpang anu sakitu anggang jeung jauh. Geus tepi ka mana ieu aing? Da ceuk rasaan mah da geus jauh aing ti lembur Cimanuk teh. Jeung meuli panas kieu ieu alam ieu karasana ku aing. Ceuk eta Jajaka nu katelah Jakarana teh.
Manehna gegerenengan ngomong sorangan bari jeung rurat teret ngancang ngatuhu di tenan eta patempatan. Breh atuh di sisi jalan aya tangkal asem anu buahna teh katempo lebeut. Malahan marada iuh lebah dinya teh. Koloyong atuh jang jakarana limpang muruk ka handapeun eta tangkal asem. Sanggeus nepi gek diuk atuh bari jeung nyarane ari buntalan ditunda digigireun. Breh di dinya dina jukut katempo ayeuna buah asem anu geus ragrag jiga nama tina tangkalna. Terus dipulungan bari jeung dibukaan. Si buah asem teh dihuapkeun menika meureudeuy harita teh. Atuh cekarana meni meureudeuy. Karasa buah asem teh meni hasimna beak karep. Tapi matak seger najan heueuh kitu ge amli-amli we. Buah kana buah asem teh dihuapkeun lumayan cenah ubar jangar jeung rasa hanaang. Alhamdulillah hanaang teh rada meueusan ye ku buah asem mah. Sok sanajan hasim oge lumayan we ngeunah jang ubar jangar mah. Tapi nya saha nya nu bogana. Kumaha lamun aing dituding maok asemnya. Tapi ada aing malin maok da mulungan nu ragrag lain ngala. Lamun teh mah aya nu bogana mah rek bebeja we. Mudah-mudahan anu bogana ridoeun buah asemna di dahar ku aing. Kitu ceuk jakarana. Ngecowih we ngomong sorangan bari jeung nyarane kena tangkal. Reup anun jang jakarana dipereumkeun. Sabot keur kitu breh kabayang rupa nyemayang anu tadi papisah dina jalan ngolecer teh. Geulis campernik imut ngagelenyu ka manehna. Bra yang jaka harita beunta deui ngeceuwih ngomong sorangan. Nah, itu mah teh jeung inget ka nyemayang di. Sok araneh ari aing. Tapi nyemayang teh memang geulis. Komo lamun keur seurih mika dedengeun jeung bisa silat deui. Jeung daek we dibawa ka mana-mana ge ku aing. Ras tadi samemeh papisah. Kabayang deui kamumutna ka aing nya kitu keneh. Ceuk jakarana ngecewe ngomong sorangan. Samalah make jeung rada surah seri sorangan jiga nu gelo anyar. Tapi teu lilaleng atuh ngahuleng diras inget deui ka Nyi Arum Rengganis. Nyatana putra tunggalna Pak Kubu urang lembur Sindang Sari. Ieu ge geulis jeung manis. Aduh, renghap atuh jang jakarana harik napas panjang. Terus gegerenengan sok ngomong sorangan. Nah, nyebut asal loba awewe nu geulis ya di lembur. Jiga nama lamun jaga bisa laksana teh maka salah sahiji awewe anu pernah pangijin aing boh nyemayang atawa Nyi Arum oge Nyi Meme. Bagja jigana aing yeuh. Jang jakarana ngadonder atuh seru ngasrenge sorangan untung dilebah dinya nama eueuh sasaha. Sabot keur kitu ti kajauhan aya saurang lalaki anu kerat geus garda kolot. Manehna teh keur leumpang nikeuh bari jeung nanggung paparabotan aya baboko, aya hihi diru tolok. Asupan jeung ayakan meunikeun karebo sagala dibawa. Beukilila anu dagang paparabotan teh beuki deukeut ka palebah tangkal asem anu pake ngiwan ku jang jaka. Geuning itu aya tukang paparabotan. Jiga nama capieun tah keun urang tanya suga jeung sugan we daekeun eureun sakalian rek nanyakeun ngaran lembur ieu ceuk jang jakarana harita teh. Lar atuh harita tukang paparabotan teh ngaliwat ka palebah tangkal asem terus reet ngareret atuh ka jang jakarana nu keur diuk. Reg eta aki-aki nu nanggung paparabotan teh ngecagkeun babawaanana. Terus melong tapi teu lilagep deui atuh kana paparabotanana terus ditanggung bari jeung ngaleos. Nempo kitu puguh atuh jang jaka teh jadi ngerasa heran. Ningali ku polahna tukang paparabotan. Nya gancang atuh jung nangtung terus atuh lumpang nyamperkeun ka tukang parabot. Anu harita nikreuh leumpang terus nantung hareupeun. Pak, antosan segala Pak. Reg atuh tukang paparabotan teu eureun panuna mencrong ka jang jaka anu harita keur ngajanteng nangtung hareupeunana.
ngahalangan jalan manehna. Ya, jangan hayangan kena jalan jang. Dagang oge itu acannya menang duit. Lamun arek ngarampok tong ka zaman nu teu boga jang. Tapi kobe tah bisi butuh ku parabot pilih naone nun bika butuh. Asa ulah ngaruksa kana dagangan batur. Tembana tukang dagang harita meninggal ngis ngomong nate. Barang ngadenge kitu karena omongan tukang paparabotan. Leng jang jaka tengah ulang terus nyerenge siri lantaran teu ngarti kana naon maksud omongan caritaan anak eta tukang dagang. Keur kitu pok tukang parabot harita. Ya katuh ganjang milih jang lah. Teu kudu ngahulang ari butuh mah cokot we. Si bapak tukang parabot ngomong deui ka Jang Jaka nu harita keur ngajanteng nangtung. Bari jeung tepetot-petot ngahulang samalah harita mah ngomong rada tarik bari jeung mencereng jiga anu heukeul. Yeuh. Punten bapak abdi mah da teu priyogi paparabotan. Kaya rek naon atuh ujang teh. Rek meuli atawa rek ngarampok teh. Kieu Pak. Abdi mah sanes bade meser paparabotan. Sarengna deui sanes abdi mah teu gaduh maksad bade ngarampok deui. Ampun paralun teuing teu wantun kikituan abdi mah. Terus rek naon atuh ujang teh make ngahalangan ka jalaneun. Cek si bapak tukang parabot harita nanya ka Jang Jaka. Ayeuna mah ngomongna geus biasa deui jiga tadi. Yeuh abdi mah mung bade tumaros Pak. Oh kitu. Rek nanya naon atuh ujang teh. Sok Kieu itu bapaknya patarosan abdi teh pamit ieu teh lembur naon anu katalahna kitu maksud teh Pak. Rek nanya lembur ujang teh nya. Leres. Ya mah katalahna teh lembur Cinangka. Ari ujang urang mana jiga-jiga kakara ninca ka lembur ieu. Leres pisan Pak. Abdi mah namean Pak ka lembur ieu teh. Ari kawit mah tinu tebih yang kuring teh Pak. Gitu yang termaksud nang ka bapak teh yang sebagai peryogi paparabotan itu iya. Gitu loh. Jadi ujang teh lain rampoknya. Ih. Sanes atuh Pak abdi mah sanes rampok. Emang gitu hampura tuh jang tuh bapak teh dah. Rumah saya salah. Da sugan-sugan teh rampok gitu lah. Isok minang kebejakeun. Nya sanggeus kitu mah. Gancang atuh si tukang parabot teh ngecageun tanggunganana. Terus nalongkrong ngajak hasalaman, nyagap atuh harita ditampanan kunjang jakarana bari nyerenge seuri nampanana oge. Bapak upami bapak bade tatarasan ka mana tuh icalan geuningan meuni seueur keneh. Tah nyata atuh kasep. Bapak teh kasebabaraha poe indit ngeder dagang kau ngalemur ai. Cerita nama itu. Tapi kalau capeknya wungkul. Manukur payusa kitu ge duitnya jagas biar dipake daang. Diseun dagang teh jang dah. Ukur-ipuna wungkul. Kakulankan kitu jang. Ieu nama abah teh geus capek nyarek balik we ka imah. Kenaya teu menang duit ke. Paling datang ka imah ge digalenang meureunnan ku pamajikan. Cek tukang parabot harita ngomongkeun kaayaan rumah tangga manehna anu memang dagangna teh keur sepi. Komo da katempo paparabotan oge loba keneh. Ngadenge kana omongan tukang parabot kitu puguh Jang Jaka teh ngarasa khawatir ka eta tukang paparabotan. Hayang mere lamun boga duit mah. Tapi da kumaha atuh Jang Jaka mah teu boga duit. Boga oge harita pamakelan indungna si Ambu teh. Da geus rek beak dipake pangabutuh.
Jang tong ayamun hei. Niruwas aya naon bawa Bayang ku bapak rek di pentaan lutung. Dek di pentaan tulung daek ente jang. mangga pamintun tiasa maka dada kaduga ku abdi mah bade nyuhunkeun tulung naon bapak teh atuh. Kieu jang. Udang daek ye lamun sepang nanggungkeun ieu paparabotan anu bapak yo. Oh, janten abdi teh kedah nanggung ka mana ieu parabot teh dugina pamin kedah nanggung teh mah. Ya pangmawakeun aduh nepi ka imah. Lantan bapak aduh kecepuhan abah kelung kese syukurin cung tak linu jabarada jauh kene di kaimah ke jang. Barang ngadenge kana omongan tukang paparabotan kitu anu matak pikarunyain ganjang atuh jang jaka ngajawab bari jeung nyangkupan kana pamentana. Upami kitu mah mangga teh teuing atuh pa urang tanggung ku abinya. Ieu parabotan teh. Bener eta teh jang. Daek nanggung parabot nu anya abahnya. Leres pisan mangga piraku abdi wantur ngabohong ka sepuh atuh. Alhamdulillah nuhun ujang pisan duh. Nya nuhun deh pangnanggungkeun paparabotan bapak anu. Ngadenge kana jawaban. Ti jakarana kitu si bapak tukang parabot menikah cida atau heunana. Terus atuh ngasungkeun tanggungan paparabotan teh. Kalawan teu loba omong regayeng leher teh keneh oge jang jakarana nanggung paparabotan. Ari nu bogana harita teh ngiclik we ti tukangeun bari jeung sajajalan terepeh ngecowih we. Nawar-nawarkeun daganganana ka urang lembur anu kaliwatan ku maranehna. Baca pulih boboko asaban niru ayakan dipilih-pilih sok clear dipilih clear acak jorak boboko buatan Garut rag-rag pala bah pengkoyan bobogohan jeung nu burut asa katingan gemolan. Cek eta tukang paparabotan ngahaleuang babakunana atuh cakakak jang jakarana teh sisirian. Jadi asa kahibur meureunnan. Tukang parabot teh ngaceuwih we sajajalan. Nah, nawarkeun daganganana sugan jeung sugan we cenah aya anu meuli hiji-hijieun bae mah. Sedangkeun jang jaka harita nyarengeh bari jeung jongjon leumpang bari jeung nanggung paparabotan. Teu lila jog anjog ka hiji pilemburan. Kaperangan lebah dinya teh aya warung reg-reg atuh harita keneh oge eureun kurunyung aya salah saurang awewe. Terus nanya bari jeung ninggalian paparabotan gep kana boboko jeung ihid. Kadawok deui kana nyiru segeus adu tawar kitu jeung kena cereng dibayar. Sabot keur kitu jo deui atuh saurang awewe jigana bae parawan keneh ieu teh. Barang nempo anu dagang parabot teh saurang jajaka kasep. Terus atuh balik heula muru ka imahna maksudna rek ngabejaan ka babaturanana. Teu kungsila ana rob teh atuh. Sababaraha urang mojang anu daratang ka dinya bari jeung marilih paparabotan sawareh meuli anu sawareh mah henteu. Jadi pada ngabutuhkeun nampo kitu atuh si bapak tukang parabot teh kacida atoh heunana. Terus we atuh harita ngaceuwih teu eureun-eureun bari jeung ngaladangan dibantuan ku jang jaka. Ari si bapak bakat ku atoh haleuang estuning matak pikasirieun. Aya listrik di Ciamis make senal sisilangan. Aya istri jangkung gelis hanya ka eueuh sirahan. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana insyaallah mangidi beris neruskeun carita dina bagian anu ka-58. Hatur nuhun lo kumangrupi perhatosanana kade hilap like, subscribe, komen jeung loncengna tekan lo nya. Hatur nuhun uli jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.